Kemana atunya we kieu? Nangring sukan. Tutur nangkring oge. Embung we ditutur-tutur ku pamajikan teh. Meung lain. Naon atuh? Karunya siah Kang. Budak si Inot bobogohan 3 tahun. Terus pepegatan ditinggalkeun we. Asar kuruginya. Biasa atuh nyi. Arana gen bobogohan, nu geus kawin lila agen, geus waktuna pegat mah. Nya pegat we. Padahal mahnya coba ngiridit motor salila 3 tahun teh. Meureun ayeuna teh boga motor. Mun lunas mah. Nah, jadi kana ngiridit motor. Nya we atuh Kang, daripada kitu mending keneh ngiridit motor salila 3 tahun teh. Meureun keneh boga motor. Bener teu Kang? Lunas teh lamun dibayaran, lamun lunga nya moal meureun. Motorna bakal dicokot ku leasing. Nah, dicokot ku leasing. Kan ngiridit motor Kang? Nya dicokot teh, pedah teu dibayaran. Nah, atuh teu dibayar Kang. Apan kewajiban? Nya teu bogaan duit, matak teu bisa mayar ge. Lamun kira-kirana teu bisa mayar jeung teu boga duit mah, nah atuh make ngiridit motor Kang. Nah, jadi ka akang. Pan tadi cek akang teu bisa mayar tiap bulanna teu boga duit. Nah atuh. Nya teuing atuh. Ari mayar mah lain ku teuing Kang. Ku duit mayar mah. Ulah sok ngiridit motor gerak, lamun teu bisa mayar mah.